Atawa Bima Jumaahan. Waduh, wah asli lamun Bima Jumaahan di masjid ieu. Eta ku bapak Amil teh, ku bapak Kayim teh titah adan nang geus wawuh jeung aya Pak Kayim aya. Pak Amil nya. Lamun di sim kuring mah komandan tahlil teh. Pak komandan tahlil kumaha? Sok mimpin tahlil. Oh gitu. Batum cek budak nanti. Lakum palakum. Lakum wala antum abiduna ma'bud wala nabidu lakum palakum. Lakum dinukum waladdallin. Atuh amin. Dasar utara itu bisa diajar. Tuh. Dan umawi mudah-mudahan wabah corona sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing arariman sing tarakwa sadayana insya supaya nyingkah ieu wabah teh. Ya. Kitu. Alah, tah kitu aya dakwah dalang mah beda jeung ajengan. Ari ajengan mah syur referensi ayat-ayatna Al-Qur'an jeung As-Sunnah da memang kitu kedah. Da agama teh ulah leupas tina dua asas legalitas Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Ngan aya dalang mah kieu we ngadongeng. Iya. Nya dari wayang teh seueur siloka geuning Pak lamun diguar nyambung teh. Kalau gitu da seueur mah haramkeun kana wayang teh wayang haram. Haram teh lamun dihakan da kai atuh. Enggak kayak gitu nama. Sok wayang dikulub da moal liur. Digoreng moal dibeulem kala katutung. Nya wayang. Da eta cenah wayang teh tihinu, eta mah jeung tihinu deui. Wayang tihinu. Di mana aya wayang beragama sok? Leres Beragama wayang. da kai. Nya. Di mana aya wayang beragama sok? Nah, ibu jeung bapak pernah ningali Arjuna salat subuh. Atawa Bima Jumaahan. Waduh, wah asli lamun Bima Jumaahan di masjid ieu. Eta ku bapak Amil teh, ku bapak Kayim teh titah adan nang geus wawuh jeung aya Pak Kayim aya. Pak Amil nya. Lamun di sim kuring mah komandan tahlil teh. Pak komandan tahlil kumaha? Sok mimpin tahlil. Oh gitu. Atawa panitia mayit. Panitia mayit kumaha maksudna? Urus nu maot. Oh. Gitu. Gede jasana sok piraku. Mayit rek sarolat sorangan. Anu ngurus mah. Kebayang lamun nu paeh ngabring ngarandi teh. Amin. Amin aing mah. Nya. Aya jasa. Teh lebih teh gede matak sok boga ATM. Naon ATM dinya? Artos di nu maot. Ngan kade ulah dipake proyek dunia da ibadah teh. Nya tuh. Sabab aya di lembur sim kuring lembe pundung kalau usaha ke kota. Pak itu kumaha? Karek 2 bulan jadi lembe geus betah. Pak itu Usaha ke kota cek teh kunaon bae kalah eureun jadi lembe. Ya, teu kaharti jadi lembe mah. pan teu kahat. Banget teu kaharti bongan sabulan upaehna ngadua. Kurang ajar gitu Pak. Kayak bisnis kok. Nya. Eta Bima titah adan ku Kayim. Cek Kayim teh, "Bim! Adan Bim!" Eta Bima titah adan kalah ngagerem. Sae be. Sae lem. Aing rek adan dina waktu ieu lem. Mana mikna lem. Padahal mik dicecekan teh. Ari keur teh Bima adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mik pupus. Akuhan haruan. Toa pencat. Jelema kaparehong kabeh. Sok. Iya. Di mana aya wayang beragama sok? Dan nu beragama mah dalang. Dalangna wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang. Tuh, tak kieu aya dalang wayang. Nya. Mentak dina wayang kahirupan teh aya 3. Hiji nu hirup, Anu kadua, 2 nu dihirupkeun, 3 kahirupan. nah ini.
Saha nu hirup anjeuna dalangna Allah Rabbul Alamin, Allah anu mangeranan sakabeh alam, Al Hayyu anjeuna anu hirup. Nu kadua nu dihirupkeun saha urang wayana makhlukna nu matak disebutna ge makhluk nu diciptakeun. Nu katilu di mana aya nu hirup, di mana aya nu dihirupkeun, maka muncul kahirupan atawa nu disebut jagat atawa nu disebut lalakon. Nu mawi dina ayatna Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah anu geus nyiptakeun ieu langit jeung bumi wa ma bainahuma jeung saniskara anu aya di langit jeung di bumi. Nah lain wayang kitu eta. Bios digitukeun bios. Nu matak sok haluang dalam geuning. Iya, biasa di dalam. Gedong dur kali samur pakulingan. Tang storok tok acan-acan. Ya sepi nimtri. Papatetan samya murad samya baling bek lan jeruk manis iya dituluikeun ngadalang kapannya Nya. kacarios di ieu nagara Tunjung Karoban daya sanes anu janten raja pangawakan jangkung gede Simardana Bewo semros kaya papanana pasemulir bang barongan upama ngandika sentak senghor itu kayana punira kang ngandika kanca hengge hayang udut raja yang udut Bayu pisan kaula anu jadi raja diu dina singgasana anu harurung harerang bari udut Syamsurepil di baturan Indo kabeh eta mah kahayang ya raja Yang raja. dalam ulah teh di pikiran Mungkin wae dalam. nah eta mah wayang Pak Kumul Ya. bebas ya dalam banyak Bebas ya bayar. cicing ulah riweuh eta mah raja eta mah Lakon eta mah. ayo dalam make lanan we ini jadi kena rokok ini teh ulah kalah silih sedekeun nu boga we aing kalah silih sedekeun teh tenang ti pauku ge ayang ke di pacamat wayah naon di pacamat aku cepet masuk dirampok teh naon tadi tanya di pohon deui itu Gedong dhuwur. nya gedong dhuwur kali samur gedong luhur make menara naon teh masjid pagulingan sepiting trim baheula mah masjid teh iseun tentrem pake tempat sawala ngeunaan bangsa nagara jeung agama Sawara. tapi ayeuna masjid teh iseun eueuh pangeusina masjid pagede-gede masjid pamewah-mewah masjid paagreng-agreng masjid pajangkung-jangkung nepi ka 8 tingkat anu leusian ngan tiluan eta ge jeung tihang Lebar. badi jelmana sabaraha siki da boh teh dua eta teh aki-aki jeung icuk aduh karunya aing mah adang nepi ka salah mah lu geus pikun ki aki da meureun aing henteu eueuh nu adan geura sok lanjeun budak orang ka masjid arek ngecas ngecas sampe jeung arek nurut pui-pui ka desa eta aki-aki maksakeun ada hayya ala shalah Allahu akbar
kata aya salat Allahu Akbar. Oh, Karunya. istikun. Nah, Maca Fatihah buat kasyarak. Maca Fatihah batur mau Fatihah teh guiril magdubi eta mah gurawil magdubi. Uyuhan aing. Diraha ya Fatihah ngagurawil. Da ku sabab makmum nate incuna teu nyahoeun gurawil ge aminan ayo. Nah, iya. Dereng-dereng maca doa salah deui wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Kalah ngayasin. Karunya ya. Tuh. Gedong dur kali syam. Padahal cek tadi ge al masjidu baitu kulli mukmin, masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang beriman. Matak iman hatena cumantel ka masjid. Semangat kesian masjid teh kadang-kadang urang mati balik. Urang mah semangat keneh ka imah daripada ka masjid. Sok geura ari rek ka masjid mah geuning pantes aki-aki bari nungguan adzan magrib teh geuningnya bari ngopi, bari udung. Ada. Kopi nage kopi oplet geuning anu barandag teh. Besok nyarelap kadang huntu. Udah aki-aki mah huntuan mulai nyelap. Kabeh kateureuy jeung gogodohna. Kadang-kadang jeung gelasna keseglong. Udah dauh ka kain. Iya.